itrati wa bi'ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi zawi rahim. Ibadah urangan datang ka syariat doa diberena ge sakitu bae, diberena ngan saukur saderajat syariat bae, paling ge ngababagus sorban, ngababagus jubah, ngababagus samping, makena supaya tegep, meulina nu bagus, sakitu bae. Intina mah henteu ditong, padahal intina mah nganutupan aurat. Salat kitu keneh, asal loba jelema rapi, bagus, eueuh jelema mah tuh biasa bae. Kitulah syariat mah salilana kitu bae. Derajatna sakitu bakal dibere ganjaranna derajat ganjaran syariat bae yuto kullu dzi haqqin haqqo. Haknya na syariat bae. Betah hirup bersyariat terus ke. Geus aja kitu. Hayang rada naek kudu deuleuh heula ka ditu. Kudu tingali heula ka ditu. Berangkat berarti urang teh. Hayang rada luhur ningkat ke ibadah urang. Ibadah orang di syariat bakal jeung teuing digebruk-gebruk ge tarang hararideung sakitu bae. Urang hideung benturkeun sakitu bae. Jubahna bila perlu ulah hiji make jubah. Nu hiji dipake, nu hiji ditiungkeun, nu hiji di gitu kapundakeun, tilu make jubahna ge. Sakitu bae. Syariat geus moal jauh ti kos kitu bae. Tapi lamun urang ngahaju terus nempo kana makna mulai salat teh teu dideuleu gerakan-gerakan salatna tapi nu dideuleu makna salat. Lamun makna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat anu bisa ngahalangan fahsya jeung munkar, berarti geus neuleuh kana makna. Lamun jelema geus deuleuh kana makna bakal kaedanan. Nu mantak wanieun ngajual mobil lantaran nyana geus neuleuh makna si sarwiti. Geus menyatakan di atas materai cinta. Tah ieu geus timbul mahabbah ngaranna cinta. Kajen teuing ku batur diledek hideung tamak belum tahu kamu hideung ge tapi menyenangkan. Daripada yang cantik campernik menyakitkan dan belum menentukan, lebih baik ieu nu hideung nu geus bener-bener karasa cintana nu bener-bener geus karasa jasa. Emang kumaha kitu karasana? Ketika aing sare nyana nungguah teu wanieun ngahudangkeun, besi aya reungit ku nyana ditepak. Besi kadeuleuna urang teh ngucur kitu keringat ku nyana distelkeun kipas, deudeuheun jeung nyaeun nu geulis can puguh kos kitu. Ketika aing hudang nyana nawaran cek nyana teh hayang cai panas, cai kopi apa cetis, apa susu. Eta kan boro-boro ku dibere ku ditawaranana ge pan urang geus kabeuli hate. Ieu mah hudang sare euy, budak mana budak ka mana? Emang deuk naon kitu jirai datur kopi-kopi atawa naon ke cai-cai teh naon? Jol bagus kubel karak dateng naon emang ngagerokeun. Lain ieu tuh cai-cai. Kos teu boga suku bae. Mulai geus teh hareudang geulis bageulis. Geulis bageulis picandungan ieu budak ieu. Tak eta kan teu geunah eta ka urangna. Beda. Aduh itu mah geus teu bisa dibobodoh masyaallah. Nanya ka urang, "Kakon teu ngarokok sih?" "Eueuh rokok." Atuh pan emang teu meuli.
duitna oh kayak tikulah heula ya Allah ya Rabbi coba nu geulis ngaroko bae beak duit jatuh duit aing duit aing ge cecerah teh lah mendingan dikumpulkeun pakai emas senep aing mah nu ngaroko cek kana wah geulis mah geulis tapi kan bahasa mengkonon asal mengkonon mah koek datang ieu keur carita peneropogan cinta jadi neuleuh kana makna asal geus neuleuh kana makna pohara ai eta nurunkeun keusik bari maribis haju dek magrib tapi tetep bae dilaksanakeun kunyana apa teh capek apakah manahanana teh kitu teu gersah tapi kok terus bae maknana lain keusik-keusik teuing nyana geus ngabayangkeun bakal dibere buruh nu bakal dinikmati kunyana jeung anak pamajikan digawe nama pohara beratna kesang lu atlet ditambah ku maribis batur maka masjid nyana masih keneh kocok tanya ku urang mang salat yo peureuh salat sia ditajak salat ulah diajak salat bakal teu capek diajak salat goblok sia salat ai aing geus ulah antepkeun bae teh kos kitu mah ujian di babuk ku eta tah sakru ulah antepkeun nyana-nyana urang-urang ulah ese eta mencintai makna ngaranna lamun geus mencintai makna wow hujan panas terus bae aya maknana di jero anu nyana neuleuh kana makna waduh masyaallah ceng aya tidak tadi eta diuk bae di dinya keur nungguan boga janji ajupan atuh bagaimana teh teu datang tapi nyana aya nge-SMS ke sakedeung deui ke sakedeung deui di jam sabaraha saya duduk di dinya dan janjina mah jam 8 kuari geus jam 2 apa teh saya tapi tenang bae janji makna janjina teh lain sajanji-janjina tapi lamun janjina ieu deuk ditagih hutang indit teh heula cenah ulah deuk kadinya jam sabaraha jam 9 naon deuk nagih hutang ya kumaha teh lah nyana geus teh heula jam 7 geus eueuh tapi ieu mah pan aya makna nyana ndek datang maksudna naon waduh geus hese dicaritakeun emang naon janji jeung saja kabogoh teu kudu ngobrol jeung kabogoh mah neuleuh bibirna bae geus senang biasa neuleuh kiceupna bae ya Allah ya Rabb neuleuh gerak-gerikna bae geus seubeuh beuteung teu kudu dahar makna cinta pohara jasa di mana-mana jelema ieu geus mencintai sesuatu bakal poho ka makhluk ka bapa poho ka emak poho dibawa kunyana dibobonceng kunyana ditanya ku bapana saya tak ulah saha-saha ka bogoh bah poho ka abah itu buka ka isi ieu abah sia lah bah pokona mah senang aya eueuh di eta cak abahna eueuh di dieu mah ge mana rangda betah ka dieu bapana ge poho deui ka anak bapa bobogohan jeung mana anak bobogohan jeung anak teh poho bapa poho ka anak poho ka bapa aya naon aya makna anu tersembunyi di dalam hati waduh panah asmara menusuk cinta jelema usaha nu mantak dedesekan dimimbiti berangkat subuh balik sore woi terus-terusan kadang teu salat aya makna nu keur diraih satu keuntungan makna lamun geus ningali kana makna pohara weuy pohara jasa tah disiksa ku baha bae ge neuleuh makna aya jelema bapana baheula disiksa paeh bapana anakna neuleukeun bae neuleukeun kanu nyiksana dendam lamun can dipaehan nu maehan ka bapa aing mancan lantis ujianan pokona aing kudu belajar pencak dimimiti kembangna datang ka eusina datang ka disiksa ku guruna
nyeri tapi nu di dalam maknana hayang ngelehkeun lumayan ka bapak aing kajen ku kumaha ge aing disiksa ku guru aing oh masalah neuleuh makna wah geus dikieukeun dikitukeun geus cak guruna geus hiber sia berangkat siap pedang tangan geus boga makna ngaji ge kitu keneh nu mantak santri eta ngadapang bae di pondok pesantren 15 tahun teu neuleuh ka sisi ka gijir ka kenca ka kateu neuleuh makna waduh ya Alpiah can beres waduh ya Johar Maknun can beres waduh ya Samsiah can beres waduh pohara jasa mantak kaji pudoli ku ari pohoan di mana neundeuna Alpiah Johar Maknun geus parinu haju diteundeun disimpen bae ramatan lain karomahan ramatan neuleuh makna ketika neuleuh makna bakal poho kuari ibadah ke Allah aing ibadah aya syariat-syariat bae mah atuh ja kitu-kitu bae nempo urang ka ahli hakikat ari eta Maulana Hasanuddin di Zarahan oh ahli hakikat ari eta Syekh Asnawi di Zarahan oh ahli hakikat ari eta Syekh Mansur di Zarahan oh ahli hakikat ke menempuh kadinya kumaha ahli ikhlas coba supaya mantep sih supaya mantep kumaha neangan urang guru atau guruna datang asal kuat bae lalampahanana ceng sagala rupa teh kaluar ti gerak Allah lantaran ieu kabeh dadamelan teh dadamelan Allah diurus teh ku Allah ujang ti eueuh ka aya nu ngayakeun Allah keur aya nu ngurusna Allah engke bakal eueuh nu ngeuweuhkeun Allah ta eta ujang kuari diukna nang Allah ngadiukeun nangtung nang Allah nangtungkeun kicep nang Allah ngicepkeun cicing nang Allah ngicingkeun ta eta aya Allah supaya karasa kumaha oh ujang lamun hayang karasa makna setiap perkara maujudat mungkinat aya campur tangan Allah kudrat jeung iradat Allah selalu aya lamun hayang karasa ujang kudu pindah alam kudu geus aya di alam kudrat sebab ujang mah kuari keur aya di alam hikmah lamun urang aya di alam hikmah ngabutuhkeun sabab jeung wasait wasitoh lantaran tapi ujang mun geus aya di alam kudrat teu butuh wasitoh teu butuh sebab can kaharti ku bahasi emang siapa teu kaharti bae ieu otakna ngan sajengkal ge teu aya kieu lamun urang kuari hirup make sabab jeung wasilah eta teh ngaranna make syariat ngan sakikituna bae ibadah teh sebab Allah na teu karasa aya nage make dalil doang baik dalil nakli Al-Qur'an maupun dalil akli ilmu akal filsafat mantek sakikituna bae haram cek Qur'an makruh cek Qur'an wajib cek Qur'an nu kadeuleu teh lain Allah na hukum Allah na haram ieu teh kredit teh cak saha cak Allah hukum Allah na teu kadeuleu ujang mah berangkat teh tina syariat ai syariat teh sabab ngaranna hikmah ngaranna lamun didinya bae sakikituna bae moal bisa kukumaha tetapi ketika urang naik ibadah teh datang ke alam kudrat lain di alam hikmah teu perlu sabab urang lamun di alam hikmah bae endeu ka Banten kudu make kendaraan mun teu sepeda motor mun teu motor mobil ketika urang geus datang di alam kudrat perem blek ngalengkah geus aya di Banten teu perlu sabab urang hayang ka Mekah perem sakedeung tek aya Mekah ngalengkah kamari ge Habib Roza perem ngan rada kebal ngimpi malah ngimpi da lain ka Mekah deh di udag-udag Kuntilanak eta ge ka alam nu itu eta ge sana tah teu perlu sabab geus datang ke alam kudrat mah urang butuh duit di alam hikmah kudu usaha
tanilah, daganglah, bisnislah dan lain sebagainya. Kakarak urang boga duit sesuai jeung kebutuhan urang, geus datang ke alam kudrat mah teu perlu dagang. Hayang duit cekel daun, rek jadi. Hayang sabaraha jadi. Ji, mantep amat cenah kieu mah hayang nu kituna bae sih. Itu siapa yang nu kituna? Atuh moal bisa. Kiai supaya orang datang ke alam kudrat anu teu perlu sabab kumaha tah, teu perlu wasilah kumaha tah, tinggalkeun sabab. Mana sabab tinggalkeun teh? Dunia teh sabab, tinggalkeun heula. Makhluk teh sabab, tinggalkeun geura. Berani ninggalkeun eta, datang urang ka alam kudrat. Deuleu makna. Lamun urang selalu neuleuna zahir doang, utek-utekan dipikih bae. Ngajina Riyad, Takrib, Fathul Muin, Fathul Wahab, Iqna, sakikituna bae. Utek-utekan di dinya bae di sabab jeung sabab. Salah urang kitu atuh henteu janang ti Allah ngan sakikituna bae. Kajian udeng-udengna sagede bakul kitu bae. Kitu bae ibadah. Kudu ditinggalkeun soteh lain hajut teu dipake, geserkeun hate. Ku carana kumaha? Tinggalkeun watek. Ke watek kumaha? Biasana watek urang mun mata resep, mun neuleun nu geulis, nu neuleun nu bagus, nu indah-indah, piceun watek eta. Biasana ceuli urang watek ceuli teh ngadengikeun suara nu merdu kuari piceun eta. Hindari eta. Irung urang resep mun ngambe-ngambe watek nu seungit-seungit, hindari eta, piceun eta. Carana kumaha? Satungtung teu bisa urang hirup di lembur kitu menghindar eta, urang uzlah. Mun bisa silakeun. Tah, carana heula kiai kumaha ngamimiti anana mun ngaji ulah bari ngopi. Ulah bari ngarokok. Carana kudu khorikun lil adat. Urang penting resep jasa mun sare eta watak urang piceun, urang ulah es. Urang teh seneng jasa lamun beteung seubeuh, urang kaluarkeun seubeuna asal aya jang salat bae. Eta watak urang piceunan kos kararitu. Piceunan sok piceunan geura ge bakal datang teu kudu urang ngahayalkeun datang teu kudu eta bae perjalananna ku urang laksanakeun ulah waka ngahayal urang jadi wali, ulah ngahayal urang datang ka ditu, ulah perjalananna bae heula penting pentang mata beurang pentangkeun beuteung dan lain-lain sebagainya. Watak-watak nu tadi teh piceun, hindari lalaunan, otomatis berarti ulah campur gaul di partai, ulah campur gaul di organisasi, ulah campur gaul jeung jelema. Walaupun awak urang sosok aya di tengah-tengah manusia, hate urang mah tetep keur jeung Allah. Neuleuh makna eta bae heula. Sok geura mulai aya nu nungtun mah pasti bisa, mun nungtun moal. Mulai kuali urang set ibadah, ninggalkeun makhluk, ninggalkeun dunia, ninggalkeun nafsu. Ieu nafsu hese jasa nafsu. Eueuh anu nungtun mah moal bisa, tapi mun aya nu nungtun ja atuh ninggalkeun nafsu teh kieu bakalna trek oja heueuh. Ja lain kudu susah hirup mah. Susah jeung sugih maja urusan Allah. Nu penting mah teu pedulina urang terhadap dunia. Wah cenah kiai teh mah bohong meureunanan. Ai bohong atuh sia daek jadi nama susah. Aya nu susah jadi wali. Aya nu susah teu jadi wali. Ya urusan susah mah loba. Ngan sakadar jadi tukang beca cak naon. Tapi Maulana Hasanuddin mah geuninganan ditinggal lagi leuwih ti 50 hektar jadi kutub. Iya tuh dunia mah dunia bae. Tah supaya orang ulah peduli neuleuh dunia teh kos neuleuh kadal. Kos neuleuh kadal we gitu. Wah eta naon lewat Innova kadal tah mah. Tah supaya kos kitu tah. Tapi di hate mah lain kadal Innova sebenarnya. Teu jadi
hese urang boga hayal kamari boga motor Vespa hayang boga Mio ti Mio geus boga pikiran hayang ganti Avanza ti Avanza geus hayang jadi Fortuner di Fortuner ge ieu pudoli geus mikir-mikir bae ganti di Terano geus Lexus teu kebetrak gitu. Beak waktu barang penting ceramah mal kabeuli cek ya terus. Geus disederhanakeun bae cek nya lain sederhana tah bah teu kabedag. Tah ieu dunia mantep. Komonya urang embung kana dunia teh nya dimimitian embungnya teu boga geus leuwih afdol. Leuwih afdol tah mah geus deuk ka Allah pan ieu mah. Ieu carita deuk ka Allah. Henteu mah tibal ka Allah. Dia kita susah nembung begitu kita susah imbung beri didik tersanggup yang kita susah bugueukeur susah teh maka ngomong tersanggup aduh nusugih mah daek susah tersanggup deres ayeuna geus sia daek susah ieu tapi ka Allah embung aing mah susah mah bugueukeur nyana padahal mah mun didaekeun we kitu-kitu keneh ieu tinggal ngomong doang daek aing mah susah penting ka Allah barang kesorangan barang bukti mah susah di kumaha je engke disarekan pabajikan eta sih omong-omongna bae emang urang mah teu tasblang disebut teu tasblang jadi deuk ka Allah mah ieu kudu tasblang naon-naon anu bakal jadi awaik piceun nu dideuleu makna lamun gerak urang gerak Allah kicep urang kicep Allah denge urang denge Allah supaya kerasa ieu Gusti Allah teh deket ka Gusti Allah wa nahnu aqrabu min hablil warid supaya karasa ulah kusumut dalil tama aya jelema jaritakeun wujud kidam bako mukhalafa lil hawadits hebat jasa wujud hartina aya ayana Allah teu kapiheulaan ku eueuh Allah kasipatan ku kidam hartina tiheula-tiheulana Allah teh teu kapiheulaan ku nanaon Allah teh bako hartina tetap katatepan Allah ieu eueuh tungtungna awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha etalah Allah hebat jasa dimantekan kunyana al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis yutiju al alam hadis wa kullu hadis yahtaju ila sani yuntiju al-alam yahtaju rasan wasani huwa Allah mantap jasa Allah teh nu ngarisian ka urang setiap anu kubalandang di alam dunia nu ngarisianana Allah dibacakeun ayatna wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha eta Allah nu kos kitu ngaran bae nyana balik ceramah teu diongkosan terus dibaca ta ayatna wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqu Allah nu utar atur rezeki cak Allah rezeki cak Allah henteu kumaha aing bae balik ceramah teu diongkosan Allah kiamat ngaturna nya protes ka Allah belum teh peduli protes tadi tas gadalil make mantek tadi tas gadalil make Al-Quran tetapi kan manehanana kok bisa demo ka Gusti Allah protes ka Gusti Allah eta teh pan lain ahli tauhid carita tauhid sebab can karasa Gusti Allahna eta mah carita tauhid mantekan ku sia wujudna Allah mantekan ku sia kidamna Allah mantekan ku sia bakona Allah mantekan ku sia mukhalafa lil hawadisina Allah dan selanjutnya can karasa mah tetep bae proposal jalan bae kajen kumaha ge gering saeutik tetep bae ngaheuheuh aya jelema teu nanya bae kanyana tetep bae goblok teh budak eta tauhid di mana nempelna tauhid di mana nempelna disungut doang encan karasa lain ahli tauhid ahli carita tauhid ai ahli tauhid kumaha iya tauhid mah syarr wal khair was syarr kulluh minallah sugi jeung susah minallah kabeh ti Allah sehat wal marad minallah ahli tauhid nu geus boga rasa
ketika manehanana ngariung diberkatan cau amon gelelede haju diberi amplop lagi kuandal luar biasanya ribuannya 10.000 ngejelas kandal baik guys. Alhamdulillah maha berkah ya berkat na loba Pak pohara engke undang deui nya abdinya barang dibuka harang ribuan sia buat ribuan nipu tama pun tetep can karasa nu boga rasa mah ka Allah lain kitu dibere jeung teu dibere bakal akur ketika nyana datang gering saeutik ti Gusti Allah biasa bae nang ti Allah lain ti jelema ti Allah dibere sehat deui nu nyehatkeun Allah dibere buruk-buruk ti sisi ti gigir nang Allah dicokot deui ku Allah carana Allah mere ku Allah dicokot ku Allah ih teu kumaha datanglah peuting teu asa berubah ti beurang ka peuting lantaran sapira perputaran panon poe doang jak kitu-kitu keneh ketika berputar panon poe engke aya magrib aya isya aya subuh engke beurang deui jata mah urusanana urusan panon poe nu ngalempangkeun panon poe kan Gusti Allah jak kitu-kitu keneh benerna mah urang mah nang Allah beurang peuting menang Allah mantak waliullah mah ibadah teu beurang teu peuting akur bae sebab eta mah sagala perputaran matahari mulai kabeh nang Allah aya jelema keur diuk bae eta si jelema teh ai praktek diciduhan puh gerak Allah aing detik ieu diciduhan kunya seuri teu masalah keur diuk bae Bang Haji keur diuk euy kula tas di pasar ieu meuli bandeng 7 kilo jang Mang Haji kabeh masyaallah gerak Allah bandeng 7 kilo pohara jasa sing istiqomah wes ya ayo kabeh menang Allah kukumaha menang Allah diberes susah anu luar biasa sugan ngeluh henteu. Nah, kuari mah atuh simpulna bae kieu simpulna kumaha? Simpulna jelema nu geus ngerasakeun ka Gusti Allah teu pernah ngeluh saeutik-eutik acan. Aya tawakal ka Gusti Allah, aya qanaah ka Gusti Allah, hasil daripada nyana neuleumakna Gusti Allah. Kabeh menang Allah, tawakal tu Allah. Kabeh menang Allah, qanaatu lillah. Kabeh menang Allah, syakartu lillah. Kabeh ka Gusti Allah, eueuh nu lain Gusti Allahan. Geus kukumaha ge teu pernah ngeluh. Jelema datang ka urang mere sakitu teu mere sakitu. Jelema datang ka urang seuri sakitu, nyana kejem sakitu. Eueuh perubahan. Sebab makhlukna geus pepegatan aing mah jeung makhluk deuk kumaha ge kumaha nyana ja aing mah keur jeung Allah. Mulai luhur geus tah. Luhur hirup lamun geus kosit. Mulai Allah karasa gerak urang gerak Allah atuh gerak batur ge gerak Allah. Geus tu kadeuleu lain sosok manusana nu ngagerakeunana. Kok bisa kadinya paneuleumana? Urang neuleu kadu teh lain neuleu kaduna. Begitu neuleu kadu, oh, karasa amisna. Ari eta jelema anu keur nyiram neuleu buah ngora ngaruy teh, apa buah ngorana lain langsung kana rasa. Asem moal salah. Begitu neuleu tai ucing, ngaruy deui bae. Neuleu maknanya na. Tah lamun geus kadeuleu ka makna nu dideuleuna geus nanaon ge deuleu buah ngora asem deuleu cerme asti asem nu kadeuleu teh makna lain cermena nu kadeuleu makna cermena mana cerme asem makna asem kajeun kukumaha ge bas aya tong tolak kesed eta makna-makna eta teh nu kadeuleu ku urang ketika urang geus ka Allah bae kabeh nu kadeuleu Allahna gerak itu gerak Allah nangtung itu nangtung Allah sagala rupa ceudem nang Allah panas nang Allah teu kadeuleunan naonna nu karasa Allahna geus moal daekeun nya mah campur jeung manusia sanajan sosok babarengan jeung manusia moal daekeun nya mah atuh proposal unta enta tawakal tu Allah bahkan dibere ge can pugu manehanana narima ai teu karuhan mah dicoba keyakinanana percayaan ka Al-Qur'an wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizqa atau percayaan surat menang ti bupati dijamin cak bupati mun sia digawe ka aing nah ieu gajina sabulan sekian
percayaan kabus biswit nang bupati atau percayaan ayat ti Gusti Allah. Lamun jelema percayaan ayat ti Gusti Allah moal digawe aing mah neka Allah bae. Lillahi ta'ala Allah nu ngajamin kajen kuku mahage lelengkahanana geus teu aya urusan dunia dakwahna lillah silaturahmina lillah sagala rupana lillah eueuh nu dideuleu sebab percaya kana ayat eta ketika aya kitu gaji nanti Allah teu digaji nanti Allah nu mantak teger berjuang sabilillah nu dideleuna Allah nu mantak teu teger sabilillah ngan ngaran doang sebab memerlukeun gaji satungtung memerlukan gaji moal gede nanaon ge baik eta partai maupun organisasi komo perorangan mah tetapi lamun geus lillah bakal gede digedekeun ku nu maha gede Allah lillahna teh nu hese supaya karasa tah kuari mah geus datang ka Allah 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 lantaran urang hirup jadi manusia cacampuran jeung manusia tetapi hati orang neuleuna kana makna berarti lain zahir lain batin ana lain zahir lain batin berarti nyana ditarik perasaan nyana ditarik urang mah perasaan teh kuari akur bae jam sakieu lapar kitu tunduk kitu nyana mah geus teu aya eta ditarik disebut majzub pikiranana perasaan majzub dedeuleunna dedeuleun Allah dedengianna dedengian Allah walaupun babarengan zahirna doang tapi pemikiranna keur ka Allah majzub ngaranna keur kaedanan Allah ngaranna ieu ngaranna fana rusak pikiran dika Allahkeun kabeh engke mun geus di dinya jelema mun diuk bae mun nangtung bae moal ka harti ku urang sebab perasaanna keur ditarik di ka Allah ke nya mah mun diuk teu robah-robah diuk robah gegeser urang mun boga khusyuk moal robah diuk moal robah mun boga khusyuk wirid khusyuk zikir khusyuk salat khusyuk moal robah dedeg pangadeg nu mantap kadeuleu jelema salat khusyuk jeung teu khusyuk bisa kadeuleu wirid khusyuk jeung teu khusyuk bisa kadeuleu ku zahir ge kadeuleu langsung katebak bae langsung katebak namun aya jelema salat Allahu akbar culat-culit batan jauh sama ka khusyuk jauh Allahu akbar segalanya keur ceuli segalanya keur iru segalanya keur janggot kos ayaan bae janggot teh pugu akar huntu teu khusyuk teh kos jelema nu khusyuk geus Allahu akbar cici mantak diatur dipikir lagi lapar dahar dahaga minum heula tunduk sareh heula abeh salat tetegep Allahu akbar tuh kadeuleu jelema anu khusyuk jeung teu khusyuk ketika dibimbing ku salah seorang mursyid kadeuleuan beres jeung teu beresna zikir bakal kadeuleu encan ditingali ku mata batin ka jero hatena encan bakal katempo Allah mere itlaq tapi ieu mah keur neuleu zahirna bae ku gerak lagi geus kadeuleu gerak eta ti hate geus kadeuleu majzub pikiran keur di mana ngalayang-layang aya sia kunaon ieu ti isu datang ka sore ti kamari teu hees adi sian teu dahar-dahar kunaon cici asal sia teu dahar teu nginum saya sian teu kumaha ji sia ge kunaon aing keur indah jasa ye nah bersanding saha sia aduh asa aya di lahunan bae saya keur daos sih aduh aing insyaallah teu kuat jasa hirup aing mah lamun teu kawin jeung nyana maning paeh bae aduh parah banget tata cinta teh kos gitu tata cinta eueuh deui 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya beuh jana mah geus aing mah teu kawin jeung sasa gembung nu panggeulisna di dunia ngan nyana-nyanana doang pokoknya mah aing lamun sampai ka teu ngalaksanakeun kawin jeung nyana siapkeun kuburan aing deuk ngagejeburkeun maneh ka sumur aing geus pasti bunuh diri di tanggal cabai kajian kumaha aing
Eta jelema keur kaedanan teu dahar, teu nginum, teu sare, kuat. Kuat eta kaedanan ka makhluk bae kos itu komo ka Allah. Madzu ngaranna. Di dinya mah pasti pergeseran waktu sakedeung jasa. Lamun Ki Hairun nyaritakeun ka pamajikanana, pamajikanana nanya, "Ieu kotok dinaonkeun?" "Opor." Enggeus, diopor ku pamajikan teh diturub saji sapoe. Oh, nu ngadahar dahar ku anak incuna ku kabehan. Nyanana mah tetep bae di jero kamar geus 3 poe lantaran harita waktu asar, jang dahar sore. Kaluar nyana, mana ayam geus asak. Heuy. Nanyakeun kotok. Poe naon ieu poe naon? Ai kitu. Tapi 3 poe katuban, nyana di jero kamar sorangan bae. Teu karasa sakedeung asana waktu. Urang lamun ibadah ka Gusti Allah nikmat jasa. Masya Allah. Hudang jam 4 haju subuh bae. Tahu gak subuh ya bego. Teh karasa ngeunaheun. Masya Allah. Zikir ge moal aya gideug, moal. Zikir gideug mah tapi zikir anu masih kene tarap-tarapan. Tarap-tarap zikir teh gideug. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asal geus eureun gideug mah. Moal robah setik-etik acan. Cicing nya zikir. Tasbihna ge geus moal kaburu kaputerkeun cicing aya dina ngeunah. Ngeunah geus tasbih ka mana? Naon ka mana pokona mah. Deuleuh teh horeng pamajikan ngongkong. Teta geunaheun leng moal robah basa etik awak biasa deui teu bisa robah awak ge geus beta mah zikir teh cicing matak sukut teh zikir engke geus wusul mah sukut teh zikir nu batak jana mah neuleun salat jeung serikeun cicing cakaten ada ka mana tanya salat lain salat lalagan nyana keur cicing ge keur salat cicing teh keur salat cenah nikmat di alam nu eta kan maju fana ngaranna teu meunang dituturkeun ta keur fana mah lantaran keur fana mah keur edan majnun lillah madzub ngaranna moal kaharti ku urang kadang kadeuleuk urang teu salat kadang kadeuleuk urang teu dahar teu nginum geus pokona mah nyana mah ngahaneng teh ngahaneng bae cicing teh cicing bae sabaraha minggu sabaraha bulan kumaha Gusti Allah urusanana sebab geus lepas jana jeung wasail lepas jeung asbab nah tidinya Allah mungkin mere maju mungkin mundur ketika mundur balik deui ka syariat ketika maju trek sohwu ngaranna cager ieu ngaranna wali keur fana can jadi wali masih edan kene. Nah, cerita singkat dah seperti kos gitu. Datanglah kana truk di alam nu eta, alam kudrot ngaranna. Alam nu di mana kahayangnya ka Banten salengkah. Alam di mana manehanana hayang timbul aya 2. Alam di mana aya 3. Alam di mana nyana di ditu aya di dia aya jadi 40 kotuan Syekh Abdul Qadir jadi. Kok bisa kos gitu sih moal kaharti sebab kun Allah dibikeun ka nyana ieu keur carita sompralna kumaha nyana bae ialah waliullah hihiberan ka kalayangan manehanana mah deka mana kumaha nyana bae cenah kahayang ka Hollywood sek cenah hayang ka California los di California teh hayang ka Bali los kan wali sih kitu amatnya hihiberanna ka tempat-tempat kos gitu tahu lain wali kos gitu. Tah iyalah geus di luar urang. Teh nyana geus nempokana makna di bawah hiber ku makna. Geus tidinya mah atuh geus lain lalakon. Wali tergantung instruksi ti Gusti Allah. Wali teh macam-macam. Aya di perpolitikan, di perekonomian, aya dina kaulamaan. Aya anu dina biasa bae mantak tahapan-tahapan wali teh loba pangkat-pangkat teh rijalul ghaib nuqaba nujaba murafa asaib dan lain sebagainya
anu bilanganana teh ieu tertentu sabaraha hari jaluga sabar nu qobas sabar nu jabas sabar urapa sabaraha asaib sabaraha abdal sabaraha autad sabaraha mukhtar sabaraha kitu imamain sabaraha kutub geus tertentu tinggal manehanana di makom nu mana hayang meraih kaluhur tahapanana lain hayang meraih deui tahapanana lain ngan ieu mah moal pati-pati jelema diangkat jadi wali moal waka jadi wali mun teu bisa ngabedakeun antara fana jeung sohu ieu mah keur ngabahas eta lain deuk nyaritakeun tata cara ieu ala kadar sekelumit bae heula tah cek di dieu fana eta adalah fahuwal gaibah an hisil kainat gaib tina rasa maujudat mungkinat rasa maujudat mungkinat sebab nu aya nya nama rasa cinta anu berlebihan ka Gusti Allah gaib tina maujudat mungkinat bisuhudi kulantaran nyana neuleuh kana makna bisuhudil maani ka makna anu kabeh difokuskeun ka Gusti Allah eta ngaranna fana. Jadi neuleuhna suhud. Urang ngabahas suhud engke aya mukasyafa, aya suhud. Engke teh aya fana, aya sohu, aya wujdu. Tina gaib berlawananna wujdu. Gaib engke wujdu teh mana penemuan hate. Ketika gaib eueuh aya wajdu. Ayalah rasa, wajdu teh rasa. Hilang rasa mungkinat aya wajdu, rasa Allah. Jadi kuariba Allah teh karasa. Geus kuari mah atuh geus teu kabutuhkeun aja geus karasa. Geus lamun maca Quran teh mah karasa. Sakumaha urang karasana ngadahar bubuahan aya rasa. Ketika urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa karasa kata geus teu ngabutuhkeun makhluk. Allah janu mere mah. Matak dicobalah. Dicoba ku salah sahiji jelema anu keur endek usul kaleuweung hayang nyaho kekuatan Gusti Allah. Teu mawan naon sapoe dua poe aya keneh tanaga 3 poe geus leuleus 4 poe geus garing teh bae geus ngan kicep bae tapi tetep yakin ku ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa jol we jelema nu kadinya wah ieu mah kalaparan ieu kajian kuku pake coba cician cai nyana tetep nyaket bae bukakeun kakarakeun roti beres roti walkeun diwawalkeun dorong deui ku cai tambahan roti beak 5 sagede kieu kakara kuda ye panteuna naon keur ngayakinkeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa deuk datang ka mana kos kitulah para wali Allah eueuh walah wahweuh ka makhluk eueuh hikayat eueuh sikaya ka makhluk hiji we Allah laporan naon we Allah janu gagerakeun urang teh Allah teu kudu laporan ka Allah janu gagerakeun urang teh Allah urang deuk leumpang ka masjid teh dileumpangkeun ku Allah ngata teu kudu usoli wali eueuh usoli jang geus atuh ieu digerakeun lagi ku Allah jeung salat mah teu kudu di masjid ya Allah mah di mana bae ge aya ngan pedah parentah bae berjamaah berangkat jeung Allah karasa wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid innallaha ma'ana lain dibaca didalilat eta mah ahli carita tapi dirasakeun wajru ngaranna setelah eueuh gaib keur gaib bata fana ngaranna mantak alfana mah bahwa al gaibatu an hisil kainat geus eueuh rasa eueuh eta aya wujdu nah penemuan rasa batin terhadap Allah dedelean lain dedengean lain diberelah manehanana hasu cager geus ti dieu wal baqo teh suhuduhuma nyana nyaho antara dua alam kainat jeung alam ma'anis wali teh bisa ngabedakeun eta mah kakaraga alam fana